Gusti abdi nyalindung tina pirang-pirang panggoda setan nu mawa laknat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalamang kalawargi sadaya, mugi-mugi salawasna dina kasehatan cenanya amin. Alhamdulillah dina dinten ieu simkuring kasumpingan cenanya ti Pun Guru Rama cenanya ti Giri Harja Abah Sunarya cenanya keluarga besar Abah Sunarya Giri Harja. Generasi katilu. Generasi katilu. Alhamdulillah. Abah damang abah. Hai Kulan. Alhamdulillah. Cuk, damang cuk. Ieu teh nuju musim corona tapi prese nya. Ya. Pantos ngawitan new normal. New normal alhamdulillah. Cenanya urang teh tos Ya, mulai deui. Ya, aya situasi new normal baru gitunya normal teh. Mohon. Aya jelema teu normal. Justru nu teu normal jadi nu payu teh. Ya. Alah. Dina dinten ieu simkuring sareng Ki Dalang Dede Chandra bade ngabahas perkawis alat peraga dalang. Alat peraga dalang cenanya. Mohon. Aki ieu teh Aki. Mohon. Aya patorosan ti reng-rengan. Terus Reng-rengan sadaya anu komen anu aya cenanya komentar kasimkuring cenanya hoyong ngabahas request cenanya hoyong ngabahas mengenai kumaha sih cenah ai naon wae cenah alat peraga dalang teh cenah teras ai cik nyuhunkeun di tutor cenah manawi aya tiasa tutor cenah kitu. tutorial. Tutorial cenanya mohon. Ya baik anu langkung utamina mah terang heula dina ieu anu kasebat cempala. Eta cempala teh kanggo titik komana antawacana terapi dialog wayang. Oh. Sebata teh cempala muni udaling rasa. Modaling rasa. Tidak rasa. Carana nyusun kena kotak kandaga kencana rukma. Kotakna teh namina kandaga. Kotak kandaga kencana rukma. Kandaga kencana rukma. Sanes kotak wadah kabel sound system. Jadi kerteg hate, kerteg torok-tok gitu nya. Torok-tok gitu kan dikara cempalakeun margi disebatna cempala wuni udaling rasa tina rasa. Oh janten untuk sagawaya stop torok-tok oleh-olehan gitu nya. Nu montok beuki gurupuk. Tapi kumaha kerteg hate urang diaplikasikeun, dipraktekkeun karena sora ieu supaya tarik, supaya kadangu ku publik ku audien. Tapi teh kalian sok ngadangunya kok tiasa gitu norok-trok tapi sairama deui cenah sareng nada teh sareng gendingna gitu da. Mohon pertos ieu kan awal tina bade dikawitan dalam gitu dina gending ya, awartosan yen dalam bade ngawitan. Contohnya kertagan bubuka kertagan wayang. Jreng tapi kumantung kerteg hatena lamun ke campalana sakieu tol jreng jreng kana metronom eta mah kana ketukan. Umi dalang norok-tokna rada gacang jreng badi tatanda oge nya. Tatanda oge. Disebatna pamidalang gancang, sebatna kartagan sawilet. Oh, kartagan sawilet. Pami ieu rada kendor. Berarti sawilet setengah. Janten fungsina kanggo ngasiantrangnya tatanda oge kanggo dayaga. Simbol kanggo dikawitan. Terus anu ieu Aki supaya tokecang sareng cempala ya aya kecrek. Kecrek muni usik ing hurip. Muni usik ning hurip. Tet jreng tet sami nya. Kan ieu nama dina tanda ieu ngantosan okana kecrek. Tet
jreng jreng ieu teh kanggo aksentuasi pami ieu dialog kembang sungsang dinang kunang Oh, laris. enten senina di dinya nya Ari ieu teh kan aya 2 aki mohon aya kecerek dina yaga dengan uningan teh nya dina yaga aya kecerek di dieu aya kecerek. ieu mah dalang mah khusus kanggo aksentuasi di mana ngibing seperti tadi aya kepat hiji kecerekna rada alon Ada alon Ya. nya. supados kajiwaan hirup puna wayang nah ini Bang. Oh, jantan pemibing mah dikecerek ieu nya. Mohon. Bantu kena ketukan gening teh ya. Gening. Upami kedua, kupat kedua, nah beda. Tadi mah 4 kali pan. Jiwa lupa, jiwa lupa. Aya gening. Kita kamu satria anu tungkul, satria anu rada tangah, nu lempeng sareng tangah kieu kepat 2, kecerekna 2 kali. Udah gancang. Oh, ben Dan ben jantan kitu. saya selat serpapan. Tapi ya tadi bade angkat benten bade kehanap gitu. Nah, itu fungsina alat peraga dalang teh kanggo aksentuasi supaya wayang teu hapa teu kosong. Ieu pan teu geunaheun pak pantung pak, tulis pak pantung timpang. Tulis pak pantung timpang. Asa kumahanya? Oh naonan. Tapi di bumbuan lamun teh masak mah make bumbu. Nah, Tulis pak pak, tulis pak pak, pak pak, tulis pak pak. ieu teh jantan alat anu teu sabaraha tapi ngaruh jadi induk nya jantan. Aya kanggo lembut intinya berjalana, aya kanggo keras seperti menjahat keras. Iya. Aksentuasi jadi video ayana sadayana tuh ngagron pan tadi. Jadi kanggo fungsina agung pisan. jantan fungsina kanggo aksentuasi alat peraga dalang teh pami teu aya ieu painten pagelaran teh moal Aya rasaan nya. aya rasaan Aya rasaan. janten kosong apa pamita ya aksentuasi sareng tanda simbol dimulai dan ditutupnya suatu pagelaran Oh, aya dina ieu nya. Emenya nya. Aya di dieu. penutup oge gitu nya. Oh, kitu geuning. Jadi teu ngan saukur tukal takol. Teh sagawaya. Sagawaya. Sanes takol-takolna trok-trok kayaknya. Susulna kieu pamita can terak tungninga mah Oh. kos baso. Padahal truk tok kereteg hate dikedalkeun gitu. Karena eta nya. Heeh. Sibuna kereteg naon niat ieu segala rupa oge kumaha niat. Kumaha niat. Kereteg hate. Gitu nya. Dan alat utama namanya tetapnya ayana di dieu heula nya. Cempala Cempala namina teh. sareng dina ieu. Kanu ka ieu nama paintun cepengan wayang. Alat peraga wayang anu parantos dina wawancara nu ka hiji sareng par kadua nya Ya. terus dibongkar si cepot aya salapan bagian teh. Mohon. Nah, paintun di mah kaos cepenganana. Kaos cepengan ieu teh teras kaos siladana teh kunaon siladalang kieu wae. Tah nya. Teh kaos kecrek. Kaos aksentuasi di mana ngibing sareng perang gitu. Gitu. Akhirnya cepengan wayang dibagi dua. Iya kanggo awak 2 jari, jempol jeung curug. Anu siga pulpen teh jadi. Kanggo awak. Nah, tanu tilu ieu kanggo luak lieur sirah. Nah, tuh. Tuh. Nah, Aki ari ieu teh dupi ieu Ki anu kadang masih kene abdi ieu nya
manawi aya fungsina pangintennya antawis urang megang di kenca sareng katuhu gitu. Nah, ki ai eta teh fungsina nya kadang sok aya abdi ninggal upami misalkan uikeun atau napi ibing misalkan ibing naha megangna buat aya di dieu misalkan terasi tangan aya di dieu. Jadi simbo sadayana simbo anu katuhu teh boga lalakon. Anu di katuhu teh yen eta anu kebenaran. Jadi papasangan kebenaran dan kesalahan ya. Kebenaran dan kesalahan, keadilan, kebenaran dan keadilan. Oh, nya janten WD nya. Aya kanan, aya kiri, tah kanan teh jalan ka hadean, kiri jalan ka hadean. Maka aya jaran wayang namina janturan. Janturan. Mun ti luhur dugi ka handap kitu nya. Eta teh anu wayang anu sok dipaenkeun wayang lalakon benar, kebenaran. Anu kenca anu jahat gitu salah. Iya anu bener anu ieu salah. Simbolna. Oh, janten sanes maksa lamun ibing kudu ku misalkan mun ibing da sidik nu ieu-ieuna kitunya nu inti. Tapi da aya nu kida oge nya. Oh, aya. Kida ge tapi anggar ai si ieu mah di beka dieu beka katuhu. Ngan intina mah tetap filosofina kadinya gitu Kadinya. nya kanan sareng kiri teh nya eta. Itu mah tidak papasangan lah. Ya. Hirup papasangan gitu nya. Terus aya nu ngibingkeun ti dieu. Sareng awak kan berlawanan. Di mana orang lempang kan berlawanan. Oh, lawanannya. Berlawanan. Tanu kenca oge tiasa ti dieu. Nah, gitu painten anu gerakanana ka dieu ieu sami bagi dua kanggo nu hiji namina tuding. Tuding kita hideung ieu teh nya. Oh, tuding. Awi teh sebatna teh tuding. Tadi kanggo sirah sebatna campurit. Campuritnya. Campurit. Nah, emot-emot ieu tuding ieu campurit. Nya. Benten. Tapi da aruninga ayeuna mah anu diajar madalang ngawayang pasti uninga lah tina. Sok nonton painten keluarga besar dari hati sarayana gitu. Tapi lamun utami nanaon oge elmuna heula. Ya. Kedah terang elmuna heula. Oh geuningan jeung pangwayang teh kitu. Simbolna buat mohon. ya pira kurang mepatah batur dari teh apa. Ya. Nah, ki ieu teh anu paling sesanya nya katinggalna mah ku abdi sigana dina ibing nya ki. Nya mahijikeun rasa jeung tepakna kenang sareng Janten geuningan tepak kenang mohon. Janten ai wayang mah da multi seni. Seni rupana aya, seni patungna aya, ya. Seni tarina ngibing, wayang ngibing. Terus seni drama na aya, anu antagonis sareng protagonis, gitu nya. Terus sadayana multi dina wayang mah sadayana ngahiji. Jadi dalam mas sebagai sutradara ongko, sebagai aktor ongko, anggota badan kabeh main. Uang cicing. Jangan sengaja dong. Jadi multi talent. Terus kami teh mah ngibing tadi ti pengker dia teh ciri khas bubuka di mana dalang badai muka carita. Mohon Ngibing heula. Jangan ngoseni heula kedah nya. Mohon. Tah. Nah, aku cerita pan hirup. Kalengka Asanya dan kegianyaan. Baleongna tuh. Dah, bapak. Aduh. Coba. Bapak. Tuh. Jadi kudu ngerasa rasana dalang teh kudu nyurup ka dieu. Aya dalang manut maring wayang murba dening dalang gitu. Jadi si Sukma Akma dalang kudu abus. jadi rame kayak Karena wayang gak hirup gitu. hirup. Kemudian geus lumpat teh. Tahu diauskeun si capek dalang teh ka
wayang. Lantaran anu cakalana kan ibaratna ayeuna mah wayang teh manusia. Dalangna Allah gitu nya. Pami daya dalang kan gitu. hirup. Si goler. goler. Di mana geus paeh manusia mun ku Allah tos mun teu kalau digerakeun mah hirup gitu. Simbol kene. Simbol tina anu wa salapan yang Asmaul Husna teh gitu nya. Kamari kan acan nonton videona Kamari tuh biasa di klik nu kamari. Nah itu painten bulan janten sagerak gerikna usik malik wayang kudalang kudu mahaunang ku Allah gitu nya. Aki ari eta tah dina megang tadi cara megang antawis gelut Ya. sareng joget sami atau nepi kumaha tah Benten megangna benten ai nari mah dilembutkeun lembut gitu nya. Tapi ieu mah sami wae sih Kami wae. Cara ieu benten cara ieu dikaitkeun ka dieu. oh Ka aya nu ku jari tengah oh dempet gitu. Dia ku jempol. Nah, ieu. Pemigelut. Masang mun jelema mah kieu tah. nya bener nya Kuda-kuda nama. nya Nya. Anu kenca beda. Anu kenca misalkan ini penjahat, ieu teh nya penjahat. Ya karena carana ieu kieu. Jadi dempet. Bade ku cingir. Jadi yeuna. Jadi dempet ku opat ramu. tara sing sireum ki itu Kan? tara sing sireum Osok sih rumah lamun di luhur mah. Karena sakieu tah. Lantaran tu terbatas pan HP-na dagang dieu. Udah pernah. Nah, benten nya benten. Coba ayeuna ku Kang Robi aya perbentenan teu? Misalkan teu nganggo kecrek nya. benten Nya, amar Amar. jung. Nya, nya jung. Gitu nya. nya leres Nah, aya perbentenan teu can ieu. benten pisan Kan ruwah si penonton teh. Wah, itu mun dina film teh mah sabok pernah. komedi sinen Komosinen. Sebabna teh naon dina teh show double stereo naon. stereo Namun dina eta mah dina film mah kitu. Video. Nah, beda deui itu kotakna ngageser diantepkeun heula ieuna. Si kecrekna ditajong ku keunung nyiku. oh Sat kieu siku. tuh gitu gening Gitu. urang kadang sok nonton teh ngan kan aya di luar mah wah kieu padahal Ripu. komo deui anu tukang ieu mah nyanakan wayang Kadang-kadang ketinggang sirah. Mastakana ka ketinggang. Ya. Teten kena apa lalakon mana lalakon anu teras gelut paling mana ka anu anak buah yeah. Terapi asisten. Dalang teh kedah terang. Teras ieu ki dupi kan tadi mah dengan dongkapna sareng ieu dina kecrekna kitu nya. Mohon. Kan benten nya namanya teh ngecrek anu gagah sareng ngecrek anu Satria lungu cenanya benten manawi dina ieu oge sami panginten ketika gending gitu aki gending ge benten panginten dina karakter gitu. Mohon aya gending misalkan gending ngawitan buka Slendro Hegar enak Hegar gending teh Eta karena karakter oge benten nya. karakter oge benten. Oh janten upami misalkan Salendro eta karakterna naon? Mohon. Oh. Slendro karakterna gagah. Gagah. Kami tadi ngibing ieu sorog. Mina lagu gawi ya rada sedih gitu. Oh. Rada sedih. Terus ayeuna Mataraman teh
salendro tapi dihijikeun sareng sorong. Da minati lada gitu kan gagah Nya. da latina mida Ya. ai Mataram mah da minanina Ya. da mini anteng nyawang timu munggang gitu. Endah di pilemburan du sifat tahunan geus pohokan ngusupna gitu. Jadi itu 2 tahun meni sasar dah gitu. Orang sifat tahunan terang. Jadi nineung eta karakterna nineung. Sanes nina Nineung. iya nah. Sanes nineung teu beunangan anak. Laukna. Jadi ras ayeuna salendro da minati lada. Hayu batur urang diajar sing junun. Pupukna. Pupuhna. Ulah lalawora bisi engke teu naek. Batura naik urang sumegrukna langsa. Gitu. Eta teh anu Salendro anu gagah. yang gagah. Oh, Berarti urang teh kudu semangat semangat. belajar gitu nya. Benten sareng pupu mijil Ya mijil. rada sedih itu kusir Bangun amak-amak. tambah sumambang eta mah sumambang itu kusir bangun amek-amek teuing turun tina delman udah dipecutan tarik eueuh pisan ras-rasan sanajan ka sato urang teh kudu aya pri ke satoan pre Manusia. saan ya Ini satuan. dan nyenak ke masing-masing gina. Benten-benten. Oh, tuluy satos cempala teu bade liren, Ya. liren geni. Bom ieu kakawen sulu. Satos wayang jajar misalkan. Oh, Ya saunira Kita nyaritakeun kasauran dalang, kasauran sepuh. Jadi mun urang mah dina carita teh mah intro teh. Kudu buka teh kudu panjang. Ya saunira kan anak panjang sininggi. Benten cara kakawen. Nya teh kakawen. Oh, lebetan kakawen. Namina saur nira. Saur nira. Aya saur teh kasauran, aya nira teh anjeun. Kasauran anjeun jeung urang teh kudu nyekruk gitu kasauran. Neme uning aya neme terang ya. Ya. Ilmu baru. Sinenggi sabda uni ingat. Jadi sumabda sabda uninga naon anu kedakeun urang teu kedah terang. Ya sabda uni ingat. Saunira tanana panjang sinenggi salendro kan. Ya. Sabda uni Ingat wal bakti dening asih ya dening asih wal bakti urang ngabakti penuh dengan keasihan kanyaah dengan ulasan asihan jadi kudu jujur ngabakti Eta teh tiap karakter ge pasti benten. wong asih aja ketara jadi asih mah eueuh tungtungna kasih urang antara urang jeung urang manusia dan manusia kasih Gusti mari hirup urang bisa ucap picek urang bisa ngarehap urang Ya. pan eta teh kasih Allah Kasih Allah. pan sareng rohim teh Ayo kanikmatan anu Ya. urang kadang sok teu dipalirenya. nya teh dipalire teh Padahal urang teh kasih wong asih aja ketara ai asih mah teu ciri gitu beda jeung anu jahat mah borong-borongna ka tembok kan tapi nu asih mah teu katempo teu katempo. teu katempo teh sanajan ayeuna beungeut terminan gitu nya tapi hate mah aya nyaah mah kita Nyaah. nya maka kulawarga dan nya eta wong asih aja ketara teu katingal Teu katingal. ras kakawen disambung kakawen tina salendro teh kana rada sedih Karena sedih. Berarti nyanak Mataram. Misalkan Pandita Sinong. sanes sesendon Sesendon. etana tadi Mas Salendro ayeuna Mas sorong Gao Asal api madinda pemisa sekolahan mah. Anjra ingkang puspitarum kasrir ing samiranam kasrir ing samirana. Benten Muringkah. tadi. Muringkah. Tanya Syariat. baguna dalang mah kedah biasa
biasanya nak suasana. Ya. Beli Berarti juga. ayahnya wirahma, wiraga, wirasa. Nah, eta janten tos kuningan dina karakter lagu-lagu kakawen oge. Ya, ya, ya. Kunaon bahasa-bahasa na Jawa Kawi, Tahnya ki, Nah. kumaha tah ki? tak kultur Jawa, budaya Jawa. Mohon. Anu budaya Jawa teh kan datangna para pedagang anu nyanak sumber cerita Mahabharata sareng Ramayana babado kapal eta ti dia Mohon. ti para pedagang bangsa Indonesia kapungkur di cana ka Jawa heula. Oh, jadi ngawitanana teh Ya. Terus diserap di para wali. Gitu. Dengan penyebaran agama Islam, da baheula mah nyembah-nyembah batu, Ya, ya, ya. nyembah berhala. Tuluy aya pagelaran wayang, da sanes wayang mereka ieu kapungkur mah para wali Oh, teh. sanes ya. Tapi dibeberkeun gambar-gambar wayang, wayang Mahabharata sareng Kresna Bima teh Arjuna Nakula Sadewa Gatotkaca teh ku gambar sebatna teh wayang beber. Oh. Oh, eta teh bentuk Kalau reinkarnasi gening mah gamelan mah asli di Jawa, sanes di India. Ya, gending. wayangna ka ieu asli bangsa Indonesia. Oh, kolaborasinya. Oh, kolaborasi teh ditu caritana Mahabharata sareng Ramayana bebado kapal teh. Sareng alat musik Mohon. budaya diurang. Lantaran para wali jenius nya pasien kapinteran ku Allah. Ya. Ieu media teh bebado kapal nyaritakeun perebutan tahta, jabatan. Terus Mahabharata nyaritakeun perebutan warisan, Hmm. Ramayana nyaritakeun perebutan wanita. Jadi tahta, harta, wanita. Hmm. Tahta, harta, wanita berlaku di dunia mah kabeh. Nya, Ya. harta, tahta, wanita kuat ku harta, ku wanita teu kuat gitu kan. Kuat ku harta jeung wanita, ku tahta jabatan, teu totoroso, teu balire Ya. karena penderitaan rakyat. Eta. Wah, gitu. Leresnya penyakit di urang ya. Eta emang aya ieu. sakabe aya. Ya jadi wali jenius. Super. Gitu ya. Leres. Eta kutiasaannya Dacan aya teknologi tah. Tapi tos canggih. biasa nyebarkeunana tina ngawitanana nya budaya kepercayaan nya karena ieu berhala ras ayeuna tiasa nyebarkeun via media. Memangnya ngumpulkeun massa Nya, wah mantap eta. waktu sarita anu nyembah-nyembah berhala teh. Aduh aya naon rame ieu ngariung-ngariung make gamelan segala gitu. Oh, geuningan aya wayang. Hayang lalajo wayang. Oh, kumaha resep? Oh, hayang ninggal kumaha? Ieu keun bacakeun lah ieu. 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat. Kumaha 2 kalimat syahadat teh? Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Wah, geus bisa lalajo wayang. Eta teh lemas kitu nya. Jadi teu maksa maneh kudu abus Islam, maneh kudu abus Islam henteu. Tapi kan ku media mah resep euy. Resep mah Ya nya abus resep. Islam Bener. gitu. Abi kemarin mah ki ngarariung nya jalmi teh. Ya aya naon sih teh jalmi ngarariung kieu, wah ieu rame gitu. Aya dongkapan teh doger monyet ki. Monyet tuh cenah abus Islam. Jeung deui dilalajoan deh keren. Ai doger mah tina dog nya. Nah, guyon nih. Ya. Eta tukang nyepeng ngurus monyet nata kedua abus Islam. Ai monyet di titah salat. Ya ke pasar ditandaikannya. Ai manehna cepretan. Alhamdulillah. Ya, pengen mah gambaran Gambaran siloka cenanya. Ya, dina wayang gitu. Ya, memang kurang tehnya kadang nonton teh ulangan saukur nonton ku resep ulah tapi caritana unggul kadang memang eta tiasa janten batalnya ki bukan nonton misalkan ngan saukur nonton resep dari caritana misalkan Mahabharata terus saya misalkan atanapi misalkan perang ieu da resep ku perang sanes Sebenarnya naon aya wayang perang mana alatnya gitu. Ya. Tapi anu ulah pasya teh manusia. sana. Nu lalajo wayang ulah pasya. Justru sia-sianya menonton barjing teu diserep. nya. Nah, eta nya Iya. laras. Seseurapan resep hiburan hungkul. Tah, Padahal mau visi sareng misi mah dalam mah nyaeta 3P. Pendidik, penerang, penghibur. tah gitu cenah lagi aya 3P pendidik, Penerang, penghibur. Gitu cenah. Sareng ieu teh aya di rimunan supaya henteu tongkol teh disimbulan teh ku 5S teh
Panca S. Sebatna teh saur sepuh mah Panca Curiga. Panca Curiga. Panca Curiga 5S. Nah, curiga. Silib, Sinir, Oh. Simbol, Siloka, sareng Sasmita. 5S gitu. 5S. Kan aya kuduna mah 7S. Situ si Patahunan. Aki sonon. Sonoeun ge dia tah. Sonoeun. Patahunan. Urang si 4 tahunan kan tas serang. Ya 2 tahun tuh di 2 tahun di tahun. Lain mah rawasin ki. Genah eta mah. Rawasin. Terus 2 tahun kemarin main ningali. Main deui. Tah eta teh janten ngawitanana mah tina wayang gambaran. Nya gambar di beber, wayang beber. Terus reinkarnasi evolusinya berevolusi karena wayang kulit. Mohon kana wayang kulit. Oh janten indungna mah wayang kulit heula nya. Mohon tina aplikasi tina wayang beber. Terus di wayang kulit Wayang Cirebon, wayang cepak, wayang kayu, terus wayang pipi, terus tadi wayang golek. Gitu ningan. Ya alhamdulillah. Apunten dia kebodohanana. Nah, kitu cenah panginten palawargi sadaya. Ieu teh caritanya. Cerita ieu nya Alat peraga dalam. dibalik paraga dalam teh cenah ieu paraga wayang teh sapertos cerita. Dina wayang teh karena kan mun di luaran mah kan urang teh terangna nganonton ngumpulnya aya di lebat nama sakieu. Mung sakitu anu tiasa kapihatur ti simkuring sareng ti Dalang Dede. Pangaputkan dina sabudaya kalalepatan, mobil aya lepat marios atau napi lepat dina ngajelaskeun dan ngajabarkeun. Mohon. Kan panggilap kanggo kepala wargi sadaya, di like, komen, dan subscribe, sareng share oge sing seueur pikeun ngarojong ieu channel. Kanggo job atau napi bisnisna khususna kanggo ka Dalang Dede Chandra, biasa wae dikontak ka nomor telepon anu tertera di bawah. Iya. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Permios di atas di video anu salanjutnya. Cak. Ya.